Tudima ayo tatola tola tu mana mereka mana aja satu nya sok kita bagus soleh pinter ayu udah mun anak emaknya nu kitu teh ari seuk si Paisa pagawean teh ngaku kulung ka hayang jeung ka hayang. Kabilul adi iwali wali wow tilo Bade kemana sih, A? ayo tuturkeun aa Nih, capek. ayo atuh bade di akun ku aa Wah, bisa jagab-jagabna. kadap deui dugi punten Bangga. Balik ke mana, Neng? Iya Pak, bade kapayun jalan-jalan. Ini kersaan, Neng. Jalan-jalan ke sawah ka mall. eta mah kudu make modal hayu neng ah taneng di dia sok cari neng Kamana budak teh can datang wae. Buang ngaheureuykeun ieu mah ka dewek euy. assalamualaikum Waalaikumsalam. Maneh teh di dagoan ta tadi. Geus ti mana heula atuh meuni lila-lila teuing. mah tolak lain satu Oh heuh alhamdulillah atuh ari kitu mah. Heuh sok-sok geura siap-siap heula urang tulikeun kamari. Keula mau kopiah heula mangna. Ayo, ka ditu tuh, di ditu. Bisa diajar. A, nah ngajak neng ka dieu nya jauh nya panas taya nu dagang. ya neng dangukan hilwir angin yang berparaga seakan-akan menjadi saksi cinta kita berdua yang mendukung dalam suasana romantis Ah, A, romantis atau gratis? eta neng dua nana Ih, A mah hayang wae gratis. Cik atuh A ngamodal saeutik mah. Jajan seblak di eneng, kue tiaw di eneng, kang nginum-nginum oge kudu di eneng. nya neng atuh maaf dah tegaduh acih kan neng ge terang atuh pengangguran Nya eneng nu boborotna. nya tuh neng maafin kemah segala rupina kapayuna ku apang mayarkeun Pokokna mah lamun A teu nyandak motor, pulang ngarep hoyong Ameng jeung Abi. Mending putus weh. neng atuh neng tong kitu kan ate cinta mati ka neng Lamun A cinta mati ka eneng, sok buktoskeun ti ayeuna kapayun, A kudu nyandak motor. lamun tegaduh kumaha neng Putus. neng dek kitu wae atuh neng Sok enak tunda heula samping jeung kopiahna di ditu bisi karagos. Tunai sampaikeun di ditu. Ah, dinya teu nanaon. Lah, gitu. Ayo kadinya awas eta. Ieu, kayu ka dieu. Siap Chan. ya mah Sok, ka dieu ka hareup heula diajar.
Sok, ayeuna mah kuda-kuda heula. Ka dieu atuh nying hareupna mana mah jeung kangen dewek deui. Ka dieu nying hareupna. Sok munuran saeutik. Terus, munuran deket teuing. Terus. Heup, geus. Kelak, manggalan geus senal karagok. Tuh, tinggal kieu tah. Heup. Sok kieu. Ieu deui mah bodoh. Maneh mah kuda-kuda can balik geus nyebut beuseun. Sok we turutan dewek kieu tah. Tuh, salah keneh maneh kieu atuh. Ajeg. Sok, heup ka hareup hiji sukuna. Teu ieu ka hareup. Teu ieu lakukeun kieu. Takukeun, heup sing horas. Heup. Tah kitu. Turun saeutik ieu na. Ready maneh mah. Turun saeutik tuurna. Turun. Heup. Wah, aduh eta manehnya. Meni aca tono mah. Yeuh, dang dengekeun. Samemeh diajar neungeung teh, hidup teh kudu cing alus heula kuda-kuda. Cing kuat, cing pageuh. Teu unggut kalinduan, teu oyag ku kaanginan. Sabab kuda-kuda teh dasar pikeun ilmu bela diri kan. Pon kitu deui dina kahirupan. Urang teh kudu boga dasar keur ngajalani hirup. Cing kuat eta dasar dang. Meh terungkad ku perkara anu enteng. Kata iluna naon. Anu utama mah nyaeta pamadegan dang. Urang kudu boga pamadegan sangkan hirup teu loba aanginan. Sing kuat, sing pageuh, meh teu runtuh sok sanajan angin gede ngahadang ka urang. Aduh, bingung. Lempang ngalayang asa tepuh perasaan. Panon deprait udah delean. Red kakaler BTPN. Kawetan syariah. Kulon wetan embek hajin bang emok. Selaliur. Jika si aja itu teh. Kunaonnya budak tebet siga nu bingung. Ajay. Nah kunaon maneh teh jang ditingali ku emak di kajauhan. Ka beneng nutruk bari ku kurilingan. Kalingita naon ieu maneh teh? Biar mah urang teh ngeutin jalan. Hutan kitu eta jang. Benernya umur mah teu ngajamin. Cik ieu bolototkeun tah panon teh. Mawai geus kakolotan kieu, apal keneh jalan. Jeung apal we di jalan ka lemur. Nah ari maneh ngora keneh karek kepala tilu geus pikun maneh mah. Dua mak, kulo urang mah gede, kinu leutik. Usah ka ditu ah, cing. Tamah pusing ka urang na oge. Lain kitu ieu, pan urang teh geus heubeul tatanggaan. Geus sakuduna urang teh silih perhatikeun, nulung ka dulur atawa baraya nu keur kasusahan. Pan ceuk dina papatah oge, kudu nulung ka nu butuh, nalang ka nu susah. Heueuh mak, urang ge apal pabah kitu nama. Tapi kumaha urang teh bingung. Heueuh sok atuh caritakeun, bingung teh bingung kunaon maneh teh. Sugan jeung sugan we atuh mah teh bisa nulungan. Heueuh kieu mak, tapi heula. Mak bener erek nulungan urang. Heueuh sok atuh. Sakirana mah mampu jeung sanggup insyaallah ku emak ditulungan jang. Heueuh mak atuh. Urang nengan ranu ieu teh hujan, ameh ngeunah ngobrolkeunana di ditu yuh hayu. Oh, itu mah. Heueuh kitu dang. Tah ieu jeung omat dang. Omano tame. Tomat eta mah sadang tomat kan tetege ke maneh mah. Omat ieu mah kasep omat sing inget dang. Tiap-tiap waruga mibanda sifat welas asih pikeun sasama, tah urang kudu bisa nerapkeun pikeun kahirupan. Urang ulah loba nyawad ka batur lamun sakirana aya dina jalan kahadean. Jeung urang ulah asa pangaingna, aing pedah nu pangbeungharna, aing pedah bisa, aing pedah pinter sehingga bisa nyalahkeun ka batur. Oh, itu mah. Heueuh kitu dang. Padahal urang teh cangtang tu leuwih alus tibatan maranehna. Tong boroning jeung manusa deui. Kadang urangnya leuwih hina tibatan sato. Nah,
mah itu mah. Heeh, dia tinggal inang. Sanajis-najisna babangus anjing aya paranting umahna. Tapi sungut jelema nugas nganyarikeun batu naon nu jadi ubarna. Tah mata cekolot baheula mah sasangat-sangat naleuweung teh moal leuwih sangat tibatan sungut jelema. Mata kudu bisa nunda sungut satu kangen sirah teh kitu da. Contoh kucing, maok, lauk, atau daging ngan saukur samat beteng sebeuhnya. Tapi manusia ngagalaksak nepikeun kangabeakeun sagalana. Nepi ka dulur jeung tatanggana sangsara ku kalakuan maranehna. Jika tuh mama Tinggal lidang pajabat-pajabat di ditu, dariuk di luhur kursi, garagah marakedasi. Alus cangkang jeung alus bungkus, tapi kalakuanana leuwih jahat tibatan garong kahot. Manehna ngagalaksak pikeun ngabeakeun kabeh salam alam. Nu akhirna ngasangsarakeun ka tatangga jeung dulur-dulurna. oh opati Atuh koperasi mah tempat simpan pinjam uang maneh teh. Ieu mah konsumsi. Poho maksud teh korupsi, tah eta korupsi. ka eta mah Eta, sok kayaknya mah geus tong loba nyarita sok. Iya turutan tinggal di abah tah. Tak dia mengenaheun urang teh hujan we. Kadang-kadang hujan deui. Sok kumaha ieu teh caritana. Ari bingung ku naon maneh teh Jang. Kieu mah di tempo-tempo ku urang eta unggal tatangga teh loba ena sok ngarariung di teras. Ari kitu kumaha? Mah kitu teh anu nganyuk duit. Kabang emok mah, syariah mah, MBK mah. Otak lieur ka urangna oge. Urang teh hayang ngiluan nganjuk, tapi sieun. Sieun kunaon? Sieun nalika ditagihna. Gilai mah. Dasar we sama tagih gitu teh. Jaba kudu berjanji, wal isuk-isuk teh. Orang teuing kieu dengan aku berjanji. Siga naon wae. Mah geus we cicing atuh tong sok pipilueun. Can puguh acan maneh mah geus lieur. Geus bingung, hoream. Mah da urang teh butuh. Di imah budak ngaheang hayang nyusu. Indungna ngahiung hayang disusu. Atuh kari we sia teh mah jeung kudu nyarita ka aing sagala. Apung aing randa sia manghaja we rek abibita. Lain kitu mah, nu intina mah urang teh butuh duit. Anyu ka Bang Emok, sieun teh bisa mayarna. Da kitu teh aningan mayar teh kudu tepat waktu. Pinjem ka rentenir, gede teuing bungana. Ya paling dosa ka bawa dina riba. Jadi ayeuna teh rek kumaha atuh Jay? Tah ayeuna mah urang teh rek kinjem we ka emak susuganan. Aya cecep banget 400.000 mah. Ke gentiana mun urang geus gajihan. Ari gajihanana iraha tah? Mak, teu apal ting iraha gajihana. Ieu teu dipikiran. Iraha tuh kana gajihan sorangan teu apal waktu ari maneh. Asal lieur mah ngabandungan oge. Mak bobora mikiran gajihan. Nengan gawena ge hese. Eueuh ieu sipil lagi. Sugan teh nya we hanas di Bandungan. Geuningan maneh teh pengangguran aja. Mak, injem we ka emak atuh susuganan di emak aya. Mah gitu, sarua teu boga. Atuh mak, please pisan. Itu di imah anak ipa majikan can kaparaban. Jay, mama teu boga. Pabiasan geus kosong, listrik can kabayar. Boro-boro nginjemkeun ka maneh, dalah emas sorangan dibutuh keneh injeun. Sok salah wae ari maneh. Nginjem kanu sarua susah. Tuh iya rek nginjem mah cobaan ka Haji Uya atau ka Palura. Sugan we aya nu mere. Sabari sakalian emak pangbejakeun nya rek nginjem kitu. Sudi, aya teuing haji ku emak sorangan. Ari hayang we maneh dari mama. Rek manggih dahar syukur, teu manggih kudu. Da ku Gusti Allah ge geus dirizkian. Tong boroning urang manusia, dalah utek tong walang taga ge geus dirizkian. Ari nene kal kaceramah siga mama dedeh we. Cuma gerakin nih sakirna teh bisa nulungan mah. Dasar. Nya eudeuk we ayeuna bari lagi. Rek tong halangan. Sugan teh heueuh rek ada solusi. Kana mah solusi dasar ini.
kudu kasadi urang ikhtiar manja kudu datangan lurah gitu tapi era deh jadi era segala demi anak pemajikan malah Iya Pak numutkeun wartos di warga sadayan yen anjeunna kitu nyarios ka abdi seueur ngalalu yen pertanian anjeunna teh seueur nu kuhamel teras nu kasaatan mah da masalah kasaatan mah nya da abdi ge ngatos nuju kieu mah tah kumaha kitu solusina ieu mah abdi nyungkeun solusina ka pakuwu sangkan eta hama teh teu aya Amang alus ngeluh mun ti baheula keluhan eta teh jadi urang anu mana panginten amang amang dina usum edek tebar boh malik jarami boh ngawaluku kudu nama si kelompok tani teh amang bersih heula sahan ieu susukanana terus naon galeng-galeng teh supaya si hama eta naon kararabur sieun tah eta mah naon dina ngawaluku mah cai mah moal tanggalkeun teu aya amang tapi lamun urang malik jalami amang pasti cai hese tah eta mah sok paboro-boro tah ulah paboro-boro tetep urang mah hama heula diperhatikeun gitu kumaha baheula mah budak sakola teh malahan amang ku amang meureunang can kaumuran nya budak sakola teh ka Sarawak naon si beurit teh cenah nyararingkah itu mohon leres pakuwu tah namung ieu teh seseueurna warga kitu ku abdi teh di jurung-jurung ka pakuwu teh aralimeun buka kunaon ieu teh boh ka pakuwuna kitu gaduh salah atanapi henteu nyata ka abdi we keluh kesahna teh dicarioskeunana teh abdi ada bingung atuh amang ulah segan-segan urang dina kabeneran naon urang kudu berani berenang ku sabab amang mah lega sawahna tadi teh wajar ngeluh ka amang gitu kan moal kan usahana pun amang berenang tah eta anu ngeluh ka amang teh eta teh perwakilan makana amang ngahaturkeun amang ka dieu gitu kan urang berenang tadi teh dianggap berenang amang teh boh kolot, boh usahana pun amang teh urang teh di pikakolot. Da di pikakolot teh meureunang amang teh lega sawah gitu. mohon abdi ge ngartos nanging perkawis punya lirah mah oh iya aku Nah, lah urang supaya teu tegang. Sok amang bade nyesep. Oh, sok tawaran teu nawaran amang ngecai heula, amang hampura, amang teh kieu teh amang hampura. Kolot teh bade kopi amang. yang ngasih padang Waduh, ke atuh si apasna da eueuh kumaha amang? bae atuh nu aya Heuh, cai we eta amang sok-sok gitu. Pangingetkeun rokona amang. tos langit tak kanggo teh Ari kana sangu mah ngeureuyeuh. alhamdulillah ieu paku di salian hama beuri teh aya oge hama anu gede huluna eta nyata ka warga teh nya warga teh kitu tanggaluh ka abdi teh aduh sing teh dugikeun ka useh-usehan mah jerat-jerit mah nya atuh da kumaha ayeuna misalkeun nu mau kebon teh da eta teh bangsa naon ieu teh naon cabe eta nya moal cabe teh da dibabadna teh lain satengahna atau saparpat da ieu mah kabeh atuh dibabadna ge kumaha kitu solusina gitu abdi mah nya nyuhungkeun teh kitu ka pakuwu teh nyuhungkeun teh keamanan gitulah kanggo kebon kitu kanggo pertanian ameh naon nya ameh nu teu aya nu mahok tu intina mah pakuwu Iya, Mang. Memang eta teh bener. Tapi kan di dieu hancip aya unggal peuting. Gitu kan? Tah lamun di dieu teu ngontrol teh amang, hancip teh barobo we. Gitu. Tah kudu nama amang. Pak RT, Pak RW teh sok urang teh naon? Jieun tim anu mana Pak Amang. Memeh nita teh kudu urang heula daek contoh meureunna ayakeun posrona nah gitu kan gitu tah ngayakeun posrona teh kumaha amang meureunna oh Pak RW Pak RT Pak RT tah eta mah meureunna tukang ngageuingkeun gitu
sok meureunana rapatkeun wayahna meureunana dina malam ayeuna teh meureunana si anu meureunana tah anu ngagedorna teh Amang Pak RT gitu tah tos bari jelema Pak Amang jelema teh atuh meureunana Pak RT mah bobo deui insyaallah lamun digebrag gitu meureunana tah moal aya anu bangsat leutik siritna gede huluna gitu mah. Sally. Neng Nadine. Bade ka mana, Neng? Hayo orang Amang jajan sebelah. Hayu, tapi antosannya sakedap pawartos heula ka Bapak. Meni kos budak SD wae wawartos sagala. Atuh pan urang teh gara-gara tata krama supados mencerminkan anak yang berpendidikan. Sareng mun wartos mah sepuh urang oge teh melangeun atuh. Nya sok atuh enggak. Kin atuh sakedapnya. Meni pirang kitu wae kudu wawartos sagala. Hayu nad ah. Abi kamari ngerasa kesel pisan ka Sisal. Nah, kesel kunaon? Abi Amang diajak Amang ke Sisal ka sawah nya mapahnya panas sih. Bawa anak tuh bogoh ka Isal. Ayo. Kumahanya baik wani-wani maneh we suka lurah nulungan Kemana Jay? Ini kepo ya orang penting mah biasa we keperluan ayo dirinya ada kemana Edek mejeng ke jalan cinta yang anu bening-bening gitu. halus tak kudu gitu nggak bersih panon teh sekalian Ra Kalian naon? sese banget ameh teh rami yun Maneh mah moyok wae tah lamun aya apa butuh moal ditulungan. horoy atuh maneh masuk baperan bari nage naon urang mah butuh ka maneh Li eta cuk sia kana paku. ayo lihat urang ieu teh lah Juga lieun. aduh si Indra tiba heula masih baperan belikan sugan teh ayeuna geus seroba tapi aja gitu ame aya batur ka desa Ra di orang Ra Aya naon deui? Ra pada maneh keuleuyeunganna mending milu ka urang ka desa Tek naon? buru baturan urang pan kita teh CS please Ya, cik aing ge. Ongko mah apa butuh. Kene eta lambai basir kene. lah hayu atuh buru lah Ya, mata tong sok moyok ari sakirana aya pangabutuh mah. ya atuh maafkan hamba paduka yang ganteng si Menak Parah ya mah aduh. Mohon atuh Pak Kuwu ari kitu mah hatur nuhun kana waktosna da ieu teh kabujeng murid abdi teh da segon dipoekeun bisi pilih aya naon-naon kitu nya mah hatur nuhun kitu Mangga atuh aman amin sok kitu we nya permasalahan di abdi mah mangga hatur nuhun Pak Kuwu aduh batu alina we si Amang warisan ya warisan paingan beunghar Amang di Alhamdulillah, Pak Kuwu. Alhamdulillah sing sehat Pak Kuwu. Amin Assalamualaikum Waalaikumsalam ada makanan Iya mah. Assalamualaikum Waalaikumsalam bos kajar bos ayo bos bos kadon ciri Siap. surung sok
Kalebet pakai semangat, pakai dalai di masjid, pakai sok, pakai. Bentar. Bangga, pakai lah di babak itu, pakai bos. Ange, tah gitu ange tiis sok. Kalebet. Bentar ya. Alhamdulillah. Ulah gigituan sok kalebet. Bentar Pak. Aya naon kasep bos, rewas ka dieu teh jeung murid wayah kieu jeung poe Minggu nyar-nyar pi atoheun aya keluhan naon sok ulah isin-isin Ngomong. sok kadang ciri singgung Apa naon ieu mah? Mohon kieu Pak Kubu, abdi sareng rencana abdi teh aya picarioseun 4 mata gitu Pak Kubu. Carios naon bos, ulah silih surung, sok urang mah da geus dewasa, bukbrak aya keluhan naon, gitu ulah teh ngenta duit, gitu sok ayeuna mah nginum heula, bade kopi kumaha aya ge cai herang gitu ari poe Minggu mah da setap naon ge teu araya gitu juragan, sok. Mohon atuh ditampilkeun tempet. Sok nginum heula cu. Bade ngarokok. Keun bae ari tamu mah urang teh wajib, urang teh naon silaturahmi, urang teh majangkeun umut. Cai ka cing jadi ganyaran. Sok ngarokok heula tenang. Aya naon sok obat mata teh. Jarios, tong isin-isin. Nah meuni babarengan atuh ka dieu teh. Mun aya mah teh panas di kopian. Alah, Pak Abah cenah teu aya bagianana setap. Nu aya we ku parurah ku paku. Tong cekap nih. Tong repot aya mah. Sok, berarti kudu panggiankeun. Teh kopi moal. Tekan anu Jumat tah urang. Oh gitu. Mah. Teng malam Jumat ngamahan teh. Mohon Pak Kubu. Abi teh sarasna abi teh isin bade carioskeun teh. Abi teh di bumi nuju aya masalah. Aduh Gusti paingan duaan kieu ka dieu kaset aya masalah naon nu kudu dibantos ku Pak sok ulah isin cu anak pian tong ceuri sok aya naon Nya kieu Kubu abi teh nya di bumi. aduh Gusti tu aku cu karunya teuing keur kaset teh Beas. alah Tos astagfirullah CF. Allahu akbar Gas. Allahu akbar Sami. astagfirullah Kurang kali eta si bungsu. Nangis wae, teka saya susu Bang. Allahu akbar Bade rambut ka bitoha. Abi cenah. Terima kasih. Bisa bareng. Yes. Tah kieu meureunaan juragan sugan teh warga teh henteu kakarang ngadangu kieu eta Pak RT Pak RW meureunaan urang teh ngadangu henteu tah di mana meureunaan aya nu kieu teh urang teh kudu bersatu ayeuna meureunaan komo tepi kalaparan eta cik program pemerintah oge di mana lamun aya jelema gigi buruk tah eta teh kudu di bener-bener kudu dijamin tah komo ieu mumpung can di urang meureunaan aya gigi buruk tah meureunaan geus sabaraha poe teu tuang Ya, udah. Oke, 3 jam. atuh 3 jam mah meureunaan anyar keneh tah kieu we meureunaan ayeuna mah urang teh ulah sampai tepi ka kieu ayeuna mah meureunaan ku parurah deuk dibere we jang meuli susu kitu nya jeung jang meuli beas ulah sampai kalaparan gitu kan nah ka tetangga kumaha namutan gitu urang teh gitu pernah teu Kantos, terus. astaga teu masihan Tapi minum teh. oh paingan salah diujang meureunaan bos tah kieu ayeuna mah sumpingan we ka Mang Amang anu manehna teh hektaran eta teh tah ku parurah meureunaan di pasihan serat besi teu masihan meureunaan
eta anu jelema jegut Mang Amang anu sawahna hektaran sacigentur eta meureunana urang naon ke lamun teu masihan mah laporan juragan ka Pak RW jeung ka Pak RT urang musyawarahkeun ulah sampai warga tepi kalaparan kitu ge lah urang nyieun suratnya gitu. Tah ieu kopina ari hayang kopi mah dilaksanakeun da tamu wajib dihormat. Tah ieu suratna ieu suratna kan ieu tah ieu suratna sumpingane ka Juragan Amang gitunya da eta teh pangregana sawah hektaran banyak teu bisa ngabantos gitu. Mun barah ini dari saya pertarusan. Sok Eta perkawis bantosan. Anu kengeng-kengeng. Tentu. Nih kumaha eta parah. Kalau paribasa mah ngampar-ngampar, nabuh-nabuh, anu lapar-lapar, sebuah-sebuah gitu pada kuku. tah meureunana kieu memang bener eta teh. Jadi anu mana di urang teh nyokotna teh dina BDT itu seperti ayeuna boga kartu, anu budak sakola, tah eta teh kartu-kartu kene. Eta kene. Jadi program pemerintah teh nyanakna teh ti urang teh aya beas tambahan ti presiden, aya beas tambahan ti Kapolri, jalmina teh eta kene gitu. Lamun tah ku parurah disalahgunakeun, contoh bagian si Ate geus nu nabuh-nabuh terusnya, bae ku parurah teh digentikeun. Sedengkeun eta teh kudu aya kakak nu bersangkutan nu kenging, kedah aya KTP kedah dipoto. Tah tadi teh atuh kudu urang teh ulah nu nabuh-nabuh anu lapar-lapar, tah kudu nama nu meunang bantuan eta teh kudu aya kebijakan, kudu melong ka sisi kagigi gitu. Tah kedah nama kitu. Lamun ku parurah tadi disalahgunakeun meureun anu meunang teh pek laporan eta hak abdi nah dibikeun ka batur. Tah kitu datos aya datana ti ditu gitu. Seperti tahun kamari mah aya bantuan ti provinsi, aya bantuan ti kabupaten, tah ayeuna mah teu aya kitu. Nu aya teh bantuan ti pusat. Aku abi haturkeun ribu-ribu nuhun. Tos atauna bantosana sempet atas kami. Mugia atuh aku tes hacek lawari. Amin. Teras atunya abdi bade salat. Sok atuh kasih hari itu udah kasih aman gitu sok meureunanya gitu sok. Ya, pergi. Sok mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gusti suga di masyarakat teh kalaparan nya mata pemerintah mah teh salah di urang teh kudu aya naon lumbung teh mah justru ngajagijang sapertos nu kalaparan kieu eta meureunna. Mudah-mudahan atuh kapayuna mah urang teh naon sing tiasa ngayakeun tadi teh naon lumbung. Tah gitu wae ka warga masyarakat Desa Cigendur cing sararehat hampura meureunana anu teu kabagian bantosanana sing ti mana we da Allah mah moal leseun iwal urang mah meureunana berikhtiar kitu. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam. Bade kasaha? Nih Amanda ayah. Teu aya bapak lagi nuju angkat, tapi duka angkat ka mana? Da angguan age sae. Oh teu ayah. Api atau nanti tieu. Mangga antosana di kursi supados raos. Kini sakadapnya nyanda kala cai. Wow, mani tilip tulali. Dileut. Atuh nuhun Nah, mani taina. Wah, maknya da ieu mah cairan biasa.
Ayah tamu. Ah, si ama gombal. Neng, boga panah. Kangge naon, ah? Panah hatimu, Neng. Ih, si ama gombal wae. Tos ah, neng mah bade kalebetnya. Antosan we di dia si bapana sakedep ge uwi panginten. Ah, meninta tamu. Meninta, ah. Apa dia? Alhamdulillahirabbil alamin dugi. Astagfirullahaladzim. Aya raja beruk HS di dieu. Ye, hudang kenan maneh HS di dieu. Mah. Kenan maneh di dieu. Atau nama Lami. Oh, nungguan kula. Hampura. Tadi teh kula geus di desa heula. Atau nama. Ah, maneh masuk kepo wae. Tong ikut campur masalah kolot. Maneh mah nu penting mah dahar we jeung latihan. Ulah nyawa urusan kolot. Tahu teh boma. Cau kepok eta mah. Abong sabangsanin turunan cocodot maneh mah kanu hakaneun cukas cikisna teh. Ah, aman dong. Ampura amang heureuy. Atuh daguan heula di dieu nya. Amang rek kacai heula, bebersih heula ya teh kuat hareudang. Oma tong HS deui, cicing dinya diu. Belah mana, Ndra? Untuk salah mah, asa sisi darama gak imahna teh. Mana, Ndra? Gimana? Jalan. Kunaon mana kasurupan? Istighfar. Keur ngimplang heula. Oh, sugante ngarewaskeun wae. Ah, Ayo. Saya mun teu salah mah imahna teh. atuh gedor kulinya atuh. Mane mai. Urang deui. Tah, ini apa? Kan ini ratakan. Sepencai. Ieu mah anger we mane mah. Ari keraya pangabutuhna we nyebut best friend teh. Keun bae ngaranjing babaturan emang kitu. Keur senang poho, keur susah loba diingetkeun anak. Jika maneh ari senangna jeung batur, susahna jeung urang. Sorry. Didoi. Assalamualaikum. Intun. Sampurasun. Aman. Assalamualaikum. Gak nyampur ulin kolot teh mah. CS. Assalamualaikum. Ah, buah didinya mah salah imah ieu mah. Bener ieu. Ah, Mang. Waalaikumsalam. Bade ka saha? Tuh geuning. Nih, punten. Amang jawararan aju aya. Oh, bade ka bapak. Aya nuju di Jamban. Di dia atuh antosana sakedap. Kulit Astagfirullahaladzim. Oyah kieu aya anjing hees. Boa-boa bobogaan si Amang penunggu bumi ieu meureun. Hapunten nya Kasep. Aduh, tadi teh Amang teh di zaman heula terus bebersih. Tes hawios, Mang. Muhun Kasep. Bu, ieu budak kanu HS teh siga kanu gehu we. Cek kanu molor teh. Pelor pisan ieu teh. Kelanya sekedap urang udangkeun heula. Oh, budak, Mang. Sugan teh sidan jelema. Muhun ieu teh budak didik Amang. Pelor pisan teu kop nempel molor ieu mah. Kanu HS teh siga kanu gehu we jeung kanu kejo ieu. Mana we teh nu ngageugeuh di bumi Amang ieu teh. Ah, sok mana wae ujang mah. Kalau urang-urang Dang. Udang maneh teh lain HS wae. Tadi aya tamu maneh mah jongjon wae kadon HS.
Udah tunu mah. Sok atuh ka dieu aya naon ieu teh meni. Aduh jeung ada teh. Hampurannya kelas sapuan heula sakedeung. Sarang mata tadi teh. Jadi sapuan he. Sok ka dieu. Hampurannya kalotor aduh. Diuk sedang eta mu teh. Oh, sok ka dieu darah riuk di dieu sok. Sok di sapuan ieu barasi. Kumaha aya naon ieu teh ujang-ujang teh darongkap ka dari ieu meni asa reuwas abang teh Kieu mang ieu teh aya picarioseun abdi tadi sumping katen Pak Kuwu. teras aya perlu naon ieu teh ka kula Kieu amang jawara caritana teh. Tah ieu abdi kengeng serat ti Pak Kuwu. Kemang Astagfirullah, amang, hapunten. Mangga diaos ku amang jawara. mana surat di Pak Kuwu teh ieu mana ieu teh kujang meni eueuh aksaraan kieu Bantuan atuh CS. nah di kitu tuh Aya gunduk. Kieu ge mah. Pinter CS kami mah. halus atuh teh kitu Aya kata tawa acan. Pak Lumjang geus kolot mah teu kaciri Foto. cik dang baca dang Foto. kaciri teu bisa maca teu Iya mah. kumaha kieu teh Bita baca mah. lain ngomong atuh tadi itu bisa maca mah. Bebal sia. Neng, geulis, ka dieu heula sakedap. Dia kan sugan teu bisa maca. Kulan, Pak. Punten geulis tang nyandakeun kacamata Bapak dina luhur lemari, Oh, mohon. bari sakantenan tang nyandakeun cainya. Mohon. Kira tuh sakedapnya antasan. Mohon. Tas. Tong ngaroket ya. Repot. Da lain cai keur maneh sok kageeran wae da keur dewek eta mah. Ya, maneh mah tolong banyarita. Herakeun. Mangga, Pak. Ieu caina, ieu kacamatana. Nuhun geulisnya. Gelis teh meni daeka bapak teh. Mohon, sari. Atuh dikaten heulanya, Pak, sadayana. Gelis. Udah pula hiji-hijina ieu teh. Kelak urang baca heula. Mangga. Oh, tah timulai isuk mah hidup teh ngilu ka amang keur ngagarap sawah nu dilebak. Ke perkawis masalah dahar jeung ayeuna mah hidup mangilu we ka amang urang kalumbungnya. Oh, mohon mah hatur nuhun. Bisa katampi ku abdi mah hatur nuhun. Geus jang. Alhamdulillah amang ge atoh ningali ujang daek ieu na ikut campur masalah pertanian. Sabab ayeuna mah budak ngora teh geus jarang. Tah keur pikeun ka hareupna mah engke di mana amang geus kolot teh tuh. Amang teh moal bingung neangan penerusna kan aya ujang nya. Atuh abi ge hayang duluan, Man. Mangga mangajang amang mah moal ngulah-ngulah. Enggoning bingah we amang mah. Mungkin loba pamuda anu ikut andil dina ieu garapan sabab ieu teh generasi anu bakal neruskeun dunya pertanian keur engke ka hareupna. Atuh bisa, Man. Hatur nuhun amang jawara atas kersa nulungan abdi sareng balan abdi. Hatur nuhun pisan katampi ku abdi amang jawara. Muhun jang tos sakedahna urang teh kedah tulung tinulung. Komo deui ieu masih ngora. Sok sabari praktek pulungan ilmu ti amang. Sugan atuh mangpaat maslahat dunia akhirat malah mandar jadi cukang lantaran pibekleun nalika amang jaga tilar ti alam dunia ieu anu panan. Aya dawuh junjunana oge sahade-hadena manusa teh anu mangpaat pikeun liana atawa manusa anu sejena.
tah sugan jeung sugan hirup amang tinemu kana dawuhan junjunana. Amin. Mohon atuh Amang Jawara hatur nuhun pisan kumargi kita atuh sonten karenesan abdi teh di orang masyarakat beas pun bojo pilih ke amek-amekan abdi wayah kita can uih hatur nuhun pisan. Mohon sami-sami atuh jang sok kade nya kayak atuh masalah keur beas mah nya jeung ieu mah ke diajarkeun ku budak ieu ka imah hidup gitu nya. Ngan omat isuk hidup geus mulai ikut biung kanu masalah garapan pertanian. Omat isuk marane kudu geus aya jam 6:30 di dieu. Siap Amang Jawara 86 beres. Oke. Enak tuh abi pada pamit lah. Mohon sok. Ayo. Hayu Ya, Amang siap. Ya. Ayo. Assalamualaikum. Omat isuk Ya. jam 6:30. Siap. Beres Amang Jawara. Oke. Mangga sadayana. Ya. Jang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Oh, lain tadi atuh. Ma, api boleh? Oh, atuh sarua mana gerek mulang. Sok kade atuh. Halo. Keula. Eta cokot di lumbung keur beas keur si Ajay. Nya anterkeun ka imahna. Ya, Ma, adalah itu. Waalaikumsalam. Aya baru datenya kanu ieu sing sarareha sing jarajak meh ganti urang karengke dari ka urang balik si Dadang sing pinter kaset sulit. Sal, geus gede maneh teh ayeuna mah karek kumaha wae atuh hirup teh kitu wae. Aduh kumaha tuh mah dan geus kieu takdirna. Lain ku masalah takdir ieu. Maneh teh kudu bisa ngabedakeun mana Purwadaksi jeung mana Purwakanti. Da dunia mah ukul alam syariat, tempat urang ikhtiar. Atuh mah da kudu kumaha isal teh. Kahayang mama maneh teh sing bager, sing soleh, sal. Geura diajan neangan ti bekeun hirup. Peupeurieun emak geus kolot, geus hese dirubah nasib teh. Sugan we ku isal mah kapanggih dunya teh. Ulah waka bobogohan ieu da moal beakeun. Neangan gawe we heula ayeuna manu bale. Atuh mah da isal teh normal manusiawi we bobogohan mah da isal teh anak muda. Maneh mah ari diomongan teh sal, ku nemal-nemal wae. Yeuh tingali budak batur mah nurut kana papagah kolot teh. Nah, hari maneh bangkawarah teuing. Tingali si Dadang tuh budak teh bager soleh. Dur bedug, durug-dug kataju. Teu ciga maneh terongkokol kalah beuki morongkol. Gandeng mah isal mah teresep dibanding-banding koe jeung batur teh anggur sih mah. Heug bela kanu jadi anak teh heug dukung lain dicarekan wae. Mak teh nyaah ka maneh teh ieu. Sangkan kahirupan maneh kahareupna henteu poek teuing. Nya manya ka isal sok atuh pangmilikeun motor. Eta si pileg cikeneh sia teh hayang HP. Ayeuna geus hayang motor. Kasupan gaang ti mana sia teh asa kabina-bina teuing kahayang teh pasedek-sedek teh. Bisa malen kaasupan gaang mah, kaasupan virus cinta yang mematikan. Cinta we cileuh dina mata beureung sia mah. Musingkeun we sia mah kanu jadi inung teh. Ogok mah teh nyaah ka isal. Teu atuh maneh teh boga pikiran we sal. Kudu ngukur ka kujur. Mah teh lain teu hayang mang meulikeun motor. Ari geus kumaha? Kahayaan urang teh ukur sakieu. Boga duit oge ukur mahidang sapopoe we. Atuh mah da hayang motor urang mah. Yang motor mah mama. Kana mama motor yang motor burat mah yang motor. Naon ari mana isal kal kaseurian. Lain seuri mah ceurik. Sugan teh seuri kitu teh sal. Pokona mama isal mah yang motor meh gaya kos batur. Urang mah jelema pas-pasan sal. Ulang heulakeun gaya era ku batur. Kete cek batur teh gaya we diheulakeun ari kagableg eueuh. Mama mikiran teuing batur. Mikiran sia aing mah yeuh lain mikiran batur. Jangar teh diomongan teh nemal we maneh mah.
Geus itu ingkah ka itu. Aing meni jangar teh ningali beungeut maneh teh sal jangar. Motor tepang meulikeun ka bisana teh amok we jeung amok aing ngadek ulin ah. Lah. Bungaana atuh da siana loba wae kahayang. Ah, kumaha urang we ah. Ih, deui hese ah. Gara-gara emak hese. Nah, ari si Faisal ku bangkawarah teuing nya budak. Gusti nu agung boga anak hiji-hijina teh ku hese-hese teuing di papatahan. Mugi we Allah teh sing engal-engal ngalungsurkeun pituduh sareng hidayahna ka budak abi. Hidayah we tuh hidayah mah toko kue. Nyata si pilek sia teh ari di papatahan teh hese-hese teuing. Woyo. Mabok heula euy atuh mabok heula. Lah bingung aing mikiran hirup aduh. Si Madi mah ngacaprak wae mendingan leumpangan bari ngepray lah. Aduh, tarik urang euy. Kunaon sapepe daleng we ka aing diajak ngobrol teh jempe wae dodet siap wae. Dan Bang Maretkeun ah. Oh, Nah. Turun ah. iya, kami. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Aing mah kuat teh molor kieu. Wah, budak teh gering ya, mabok wae nya. Sampok wae mabok teh pagawean teh. Moal aya eureuna kasep. Tuh ya teh aya sorat tapi eueuh jirim. Aduh. Jang hirup teh teu gampang, teu cukup ku dipikiran. Bari kudu dilakonan. Jang jalan kahirupan teu salawasna datar. Aya mudun jeung tanyakan. Kudu sabar dina kurang, ulah nepak dada beunghar. Salawasna kudu syukur, eling kanu maha agung. Omat hidup bisi kufur. Asa ngeunaheun eta teh nu ngahiring teh nya. Ngeunaheun oge laguna. Cik urang sampeurkeun hayang nyaho saha. Cing pinter tur bener, cing jujur tong bohong. Ulah nganyerikeun batur, ngarahirup loba dulur. Riksa ucap lampah, tekad jeung tabiat. Sarah pinanggih bagja, salamet dunia akhirat. Jang sing jadi jelema soleh. Nah geningan si Abah eta teh supaya telain si Abah. Sumuhun hijah ieu teh nuju mepelingan budak ngora. Kela asa apal nih. Gusti nu agung. Ieu mah budak abi Abah si Faisal.
Kenaon sia teh Faisal? Hah? Kenaon gogoleran di dia ieu bari bau mawa botol minuman deui. Mabok mana teh? Eling sia teh. Henteu mah kesarean di dieu. Bohong sia, nya bari ngajinjing minuman kieu sia. Sok aku, mana teh minum? Henteu mah ampun mah sekali-kali deui tobat hampura mah sekali-kali deui ampun. Omat sia awas ya sekali-kali dengerakeun inungnya. Terus ngadenge lagu Abah Sal Eling tobat mah sekali-kali deui mah ampun mah. Benernya, geus hayu ayeuna mah kurang balik. Ulah ngerakeun deui sia, era ku batur tu pada marlong. Alhamdulillah gini ieu lagu teh bisa mepelingan barudak ngora. Mugi-mugi barudak sing areling. Eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharma wawayangan bae. Awas lamun sekali-kali deui ngerakeun kolot rasakeun tah. Mama tuh si Neng bonceng baturah aing gara-gara emak tukang meuli ke motor jadi si Neng bonceng baturah. Geus sia hayu loba we make ku aing diberi ajian Ah, sabar pun tuh loba we cenah laporkeun ka maneh. Sama bukan mah yang si Neng. Si Neng loba neleng-neng